Setiap manggih nu aneh-aneh geus bae baca teh naon? Subhanallah walhamdulillah. Eta lalagaan leutik mah dibacana, tapi lamun ditimbang ke Kangjeng Nabi kalimatani khafifatani, dua kalimat enteng alal lisan dibacana subhanallah walhamdulillah, tapi saqilatani fil mizan, berat ditimbangna. Lamun ditimbang dunia sabelah jeung subhanallah walhamdulillah sabelah, beratan subhanallah walhamdulillah lain lalagaan. Nu mata ku berat-beratna tilok dibaca berat. Mulai kuari mun manggih nu aneh baca subhanallah walhamdulillah hiji. Gitu bae guys, lamun urang manggih nu aneh naon bae